mantek di Irak di Iran mah atuh kajian perang kokomage moal gimbir boga sejarah di ditu mah sahabat numpuk di Irak di Iran tabiin numpuk di Irak di Iran nya nama nyaritakeun Kangjeng Nabi geus di luar kepala budak leutik keneh mun urang mah bangsa TK geus diajar urusan jihad fisabilillah diasupan urusan kekuatan jihad gede saeutik geus siap jasa kana perang. Gitulah di dua negara Irak jeung Iran mah terus ke Syria terus ka gitu Taliban ke itu bae teh anehnya nama urusan perang teh lawan aing jeung Amerika lain urusan menang jeung eleh tapi aing mah ku benci jasa ke Amerika saha nu pangheulana keluar ti PBB Iran luar biasa Iran mah ieu mah cercana ge bahasana ge demokrasi itu adalah aturan kufur. Negara Amerika negara kufur. Manusia-manusia yang ikut kepada aturan-aturan Amerika adalah orang-orang yang ikut kepada kekafiran. Orang Iran itu kira-kira. Mentaknya yang serikeun. Waduh, di Indonesia banyak orang-orang yang ikut kafir. Di sana ada Habib Rozak. sama kira-kira yang serikeun ke Habib Rozak. Itu tuh bagus. Kurang lamun gitu dah memperhatikan terus ke informasi Timur Tengah. Wah, orang teh udang giroh orang teh kulantaran teu meunang ditutup. Informasi nu urang dibeli kunyana sehingga atuh geus teu boga informasi aja 20% informasi ti ditu ka dieu. Disalahgunakeun deui nu 20 ge majar teh kekurangan pangan, majar teh ketakutan, majar teh eueuh. Mentak sekali-sekali ka Irak atuh ulin ulah ka Cikupat teh naon garang-garana di Cikupat teh ngomong atuh sih oleh sini atuh besi pajar osok atuh osok mah osok wae masyaallah Gusti Allah karim wasallallahu alaihi lan jalati ngatos sesahal aliun sabasina ali beunu jadi imam naga Sayyidina Ali langsung diterima bae teh doaku Gusti Allahumma gfir lahu atu Sayyidina Ali nu ngadoana aya urang mah nu ngadoana teh lurah lah tukang mabok tukang judi ngadoa nu kos kitu mentak aya mah nyoatan upaya ulah didoakeun ku nu kos garit nya nama cukup bae di tukang we lah nya nama bangsa mawana bae mawa ulah nu ngadoana kudu ahli Allah abe nu ngaminanna malaikat kitu kan namun ahli Allah Allahumma gfir lahu sak malaikat amin warhamu amin coba lamun bangsa tukang mabok Allahumma gfir lahu ente amin repot pan orang kena himbas dapat aduh Masya Allah wa kabaru lan takbir ya Ali alaihi ingat sesahal sitan ing nenem nya nama takbirna genep Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sahabat nanya kok gendep sih beda ieu mah biasana opat kok ya genep wa qala innahu badariyun saksina Ali lan ngucap ya Ali satune sahali ku kang bangsa Badar nya nama perang Badar mantak genep takbirna tuh gitu mantak urang ge atuh ulah sia urutan gede innahu badariyun teh maksudna mah miman syahida tiga saking ngongkang lah yang edan gitu hadir yaman ma Rasul semerta Kangjeng Rasulullah gazwat Badaring dalam perang Badar Bisanatizan yating dalam tahun kang kaping do minal hijrah saking hijrah tinggal cerita perang teh Badarun ala arbati marahila utawi Badari ku tetep ingat sepapat pirang-pirang marhalah di mana 4 marhalah teh minal Madinah saking Madinah kadat lil rajulin usama Badaron ana ya Badar ku tetep kade wong lanang kang denaran ya rajul ing Badar eta teh ngaran jelema di dinya teh aya jelema tadi Badar teh ngaranna Badar mentak dipakai perang di daerah eta nah mentak di ngaranan bae eta teh Badar asal apa jelema urang dinya ngaranna Badar atawa pasumiat magaden arani itu ya Korea bismi kalawan aran rajul jadi Badar atawa cenah cek sina sirah mah sumur dinya teh sumur Badar pas perang tadi sumur di dinya lingkungan Badar geus Kangjeng Nabi instruksikeun ka ditu ka sumur Badar ka ditu ka Badar perang di Badar ayeuna jadi be ngaran Badar tenar lah kuari Badar ada kaya shalawat Badar salatullah salamullah Badar la taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah
wasalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Kuari mah dipakai lain paranti perang mun aya panganten datang. Ahli badar lain ahli badar ya mah ahli mukasyafah. Aduh dinisbatkan kakang jauh masalah sih. Masalah Gus Dur menang harita di MPR. Waduh maca sholawat badar pun. Amerika tercengang. Wih kok pakai sholawat begitu jagan? Udah turunin aja Gus Dur lah. Kenapa sih pakai sholawat? Nah iya jadi perhatian sholawat lantak. Muhammadiyah mah ngabidakeun nggak usah dipakai. Nah sebab Amerika gergete besi nyerang ke Indonesia. Urang mah ja lamun di perangan ku Amerika masalah. Masalah. Salajan pae ge. Emang kunaon teu bogana naon, Pan? Anu berat perang ge atuh pan sawah lega, imah, perusahaan, jabatan. Ya teu Habib Rozak mah kuali atuh sanajan teu perang ge pae masalah. Ya teu bogana naon cenah mah tuh. Aduh, eta denok melulu denok. Ikulah di Ajmal Jumur meureun di mana kurang denok meureun ye. Ajmal Jumur atau hayang nu denok deui. Ajmal Jumur kekompak sabab ulama Jumur. Kalana takbiratu sholatil janazah arba'an hingga tasatuhuna saka takbir salat janazah. Iku papat itu ala anna takbiratu sholatil janazah arba'un guruna. Summa amatul mu'minin kari-kari umume wong kang mukmin kabeh. In kanat lan lamun ana yaruh la imana la iku ora iman iku mawjud gaderuh. Kana jasaduha jifatan magana apa jasade yaruh iku babatang. La qadralahu ora pangkat iku mawjud kada jasad wala kimatalan ora rega iku mawjud. Lamun tadi orang nyaritakeun mengenai wadah tergantung di wadahanana nu dingaranan wadah eta hiji awak kadua zaman katilu tempat asbahan kanat au azminatan au amkinatan wadah tadi urang keur ngabahas masalah wadah awak ngawadahan roh nu hiji rohna teh nu diwadahanana arif billah wali Allah anu geus datang ka halatun idza wasala abdu sumi arifan billah dibere kaluwihan ku Gusti Allah mukasyafatul asrar disingraikeun disingkabkeun rahasia-rahasia ilahiyah awak nu ngawadahan roh model kitu mulya cicing di leuweung di udag-udag cicing di luhur gunung di udag-udag urang mah di nu loba jelema ge ditoler-toler sebab rohna akur jeung nyana barang amprok teh batur jeung urang jakur teh mah jeung aing nyana boga HP aing boga nyana nonton TV aing ge osok aing osok dagang nyana leuwih aing beuki duit pemerintah nyana ge sarua atuh geus tah mah teu moal sia tapi lamun beda mah pikiran urang ka dunia nyana ka Allah lirikan urang ka dunia lirikan nyana ka Allah dedengian urang ka dunia dedengian nyana ka Allah cabak urang ka dunia nyana mah ka Allah lengkah urang hanya sekedar untuk ngalengkah jang dunia nyana malah lengkah teh ka Allah cicing nyana di gunung di udag cicing nyana di leuweung di udag cicing nyana di kamar pamajikan anu teu heulang udag ieu mah boro-boro ku batur ku pamajikan ge di jauhan pamajikan ge geus embung ditoel ngajimpret teu mulya tah mah awak teu mulya tah mah kos kitu mah teh lamun geus jadi arif billah pohara diudag lantaran naon lain awakna mah hideung kumisna beureum
tilok mandi deui. Aduh. Ambeuna geus aya 7 mulut. Tak gitulah loba jelema hideung tapi dimumul ya lain awakna nu di jero awakna mawaan nyaho kana asrar iyalah nyana wa yutabarraku bihi hayyan wa mayitan keur hirup jeung keur mautna di alep barokah zdahimun nas ala qabrihi dadasakan di kuburanana pada zararah Stasfa biturabihi dipakai syifa lebuna dina harti ngengkei ngabandaya ti manda teu mendi geus kitu bae eta mah digerakkeun ku Gusti Allah dilarang ku PKS dilarang ku Muhammadiyah dilarang ku Persis Wahabi ngalarang zarah teu katahan malah eungkeuy-eungkeuyan moal bisa teu menggerak Allah jadi Mekah ge sangkilang diperketat teu meunang zarah nu zarah mah loba bae sangkilang orang Arab naga tu ziarah bae dilarang kusuh di Arab ziarah bae nu asli nama orang Arab ge biasa bae kabake zarah kamala zarah ya Allah moal bisa naon gitu kan ditahan kahiji nomor kedua lamun rohna sakadarnya hoka hukum Allah atuh awak mulyana sesuai jeung roh nu nyaho ka hukum Allah nyaona ngan sakadar ka pikih doang dimulyakeun sebatas pikih bae neuk nanyakeun rukun wudu bae rukun salat eueuh bae anu menta pituduh soal batin emang sakikituna sakikituna bae engke nu kos kitu mah dimuktamarkeun di bahsul masail ai urusan sir mah moal bisa bahsul masail moal bisa coba itu nek dibahas urusan perasaan atau moal bisa perasaan sebab perasaan manusia orang resep ka baso nusa orang resep ka somay atuh gelut nyanangke saurang resep ka nu pendek nusa orang resep ka nu jangkung moal bisa dihijikeun teu maka resep ngaranna ge resep mah nu hiji resepna ka anu kitu naon ngaranna gendut nu hiji resep ka nu krempeng atuh moal bisa dihijikeun perasaan rasa geus eueuh bahsul masail temen nu aya bahsul masail mah iyalah hukum fikih datang kadinya bae geus saha anu hebat saha nu unggul eta lah dibere penghormatan sakikituna wa kadzalika in kana talimatan hamilatan li kitabillah nyana nyaho bahkan talal Quran hadis loba tapi nyana ngan saukur dibabawa bae talar ngan sakadar hayang menang piala ceramah we paling ge netekeun targetna tarifna tadina 1000 1juta hayang naik 1,5 juta naik deui 2 juta naik deui 3 juta boseneun jelema turun deui tarif turun deui sakikituna bae geus dikiaikeun satendek ceramah bae ketika henteu rek ceramah mah teu dikiaikeun ku sial-sial ting teu masyarakat atuh henteu sial nyanana nu sial geus kitu bae eta mah teu bisa dibobodo emang sakikituna nyana nalar hadis teh ge endek ceramah doang ketika eureun ceramah mah hadis ge pohoan deui ge acara naon anu neangan hadis jadi lain jang dirina hadis teh jang masyarakat jeung syaiton atuh sakitu bae geus teu bisa dibobodo sakitu bae geus diakpatkeun ahli hakikat geus nyahoeun sakitu bae geus atuh Quran ge sakitu dilagamkeun teh lain jang nyana jang batur mah tinggal jerit bismillahna ge bisna di Jakarta himna di Singapura atuh masalah geus sakitu lah bae masyaallah karim kamulyana semet sakitu bae jang bayaran geus jang tontonon geus eta mah hamilatan alibatan hamilatan li kitabillah mulyana ngan semet sakitu bae nah kuari mah amatul mukminin handak geus umumna jelema iman jelema mukmin kadang-kadang salat kadang-kadang teu wayah ka pasar wayah ngredit wayah nonton bola ke wayah breng zikiran breng muludan ke perebut berkat biasa baik gitu panitia perebut hasil sana biasa baik gitu DKM masjid ke perebut duit masjid gitu. Amatul mukminin tak kos gitu tungtungna imam jeung imam ribut
khotib jeung khotib ribut jadi beda sabaraha aing mah 300 ban aing mah 150 kieu amat ieu urusan wah demo amatul mukminin hina geus tah sempet sakitu bae geus digunjingkeun ku masyarakat atau digunjingkeun da emang sakituna bae geus tah jadi mulyana jelema tergantung kumaha nu diwadahanana lamun diwadahanana geus kal jibal gunung atuh gunung mulia kumaha gunung mah ditumpahkan ku lalaki teu ngomong ditaekan ku awewe teu ngomong sugan oyak-oyakan barang aya artisna jante gunung mah kudu kasep atuh cicing kudu nyungir cicing ku awewe kolot atuh nini cicing sugan ieu mah rang da beng serat haji oyak-oyakan atuh henteu gunung tah kitu ngomong teu kitu bae gunung urang ge kudu kos gunung didatangan ku jelema kumaha bae atuh cicing bae biasa artina cicing teu robah hate sugan urang kabita sugan henteu tapi lain haju urang pesimis lain biasa bae artina ieu mah hartina ke gunung untuk ngomong-ngomong jelema aya dulur urang ge baeud bae pan aing mah wali cekeun wah wali kos kieu bangga awet ya wali atuh talian habat ya wali piceun jadi sok aju berubah barang guguru torekat aju tilok ngobrol bari jeung jelema nyorangan bae barang lain norekat gede hutang ieu mah waduh nyilip gorengan jadi biasa orang pikiran bela hati orang terus kumaha datang ke mana ya ibadah ke Allah petunjuk guru nanti titah orang can datang terus orang petunjuk guru mun tas ieu ka dieu urang teu bisa Gusti tancak guru teh pikiran coba Gusti nanaonan eta neuleuan awewe mata teh ngeunah jasa neuleun nu geulis tapi pan sakedeung paling 20-30 tahun kangenahan siang ke jadi siksa maning peureum engke mun peureum di akhirat salamet di bejaan pantak ku guru waya hayarang da kadeuleu susuna mah tu di deuleu bae tetep bae heran eta urang ku nyaho mending mulain kiai komo Habib mah Habib banget bloon jasa sama Habib mah ya ngomong aya jadi urang mah pan aya izin gitu mendeuleu susu teh Habiban tuh besar banget nya ya Allah ya Rabbi Gusti Allah agung neta lah orang harares jasa ngan syukur kageunaan sekejap tapi ku urang teu bisa diriadhoan teu bisa ditapaan Masya Allah geus daripada urang teu bisa mending di jero imah bae geus lamun urang tet kapanggih jeung awewe hayang neuleu mending lompat ka imah cekel pamajikan urang jero naon buka urang nang buka emang kurang tadi aing hayang neuleu coba akur teh jeung ieu jadi geunaheun pamajikan ge pasti keom bae pan bukalah deuleu jakos kitu doang jek janna teh geus tutup deui aduh tuh urang lamun teu kitu atuh terus ngabayang-bayang we cek Sidina Ali ge Kangjeng Nabi Ali sok nalikeun kos kitu lamun hayang neuleu nu di imah bae eta kitu Sidina Ali mantak nya mah buka puasa ge di imah Sidina Ali hebatnya si Sidina Ali mah nya geus neuleuan jem bae barang trong batur manginum nya manghekok eta wali teh kos karitu wali teh Masya Allah wali teh kos karitu wali teh ulah disangka wali aju tilok jeung pamajikan malah mah wali mah lantaran tilok ka mana atuh eta bae digegesek kitu mah wali beukian atuh leuwih teu beukian wali mah ya Allah seluruh nafsu salah iwal ti hiji nafsu ka pamajikan nu di alam ku Gusti Allah atuh boga aturan ge weh kumung konon sih mah weh ya Kangjeng iku kan wis ngucap si sakehe weh sakehe atuh Kangjeng Nabi geus carita kullu nafsin wabeh nafsu cilaka cek Kangjeng Nabi illa hiji doang nafsu ka pamajikan di alam ku Gusti Allah teu sanggup lain teu sanggup kurang hiji cak Allah dua sia
asal geus gadenge dua pengen ampun. Ampun. Entek aya hiji lalaki deuk nyandung. Kak, kulan. Beja deuk nyandung, minta izin bae. Deuk nanya bae kula mah kakak nu mantak yang nyandung naon? Atuh kurang ieu kebutuhan kurang terpenuhi. Kuari mah kieu bae, Kak. Kula ti isuk datang ka sore datang ka peuting moal make celana da sadek lah kakak. Salak kira seuri we ieu aing naonan sakira ieu. Aduh, geus jadi atulah tuh. Kuduna kos kitu awewe teh tah. Gas ulah dipambelikeun sempak kula mah geus pokona. Ya Allah, ya Rabb. Teh aya nu kos kitu teh. Eta aya di awewe nu sok teu isin-isin ka dieu. Minta cai cenah ki. Yang satu, yang salaki. Kurang tuh salaki bobogohan dikawin deui. Atuh meureun nu mantak kitu ge meureunan nyana teh kurang kula geus teu make calana sakjana teh. Sadek nya malah nonggeng. Eta boga ka izin biasa. Mata kurang lamun ngahareupan nu neuk dicandung hayang di sorangan. Hayang di sorangan ulah diladenan geus. Gegeran bae bere cai balik. Nah moal eureun-eureun ngocoprak bae. Emang nanggapnya na doang. Eureun jelema deuk dicandung atau geus dicandung moal beak-beak omonganna. Ngogorengkeun salaki bae. Heuh teh heran nu dicandung lah. Atuh kahayang kula mah cenah mun nyandung atuh kola teu nu ngora. Kitu pantak urang kuari kan ngora. Atuh kahayang mah cenah mun nyandung mah kan ngora nu kot. Oh beres dah kan? Oh beres atuh. Urang nyandung ayeuna kanu geulis. Atuh bocah kahayang mah jadi sekolog kanu geulis teuing nya teh atuh nu biasa bae. Aju nyandung kanu jore. Atuh nu jore bae dicadung keur hayang nu geulis. Oh bener na kan? Da kira bener na coba ayo. Bentek ka makola Haji Adang pasir nyandung mah kudu ulah ngadengikeun omongan. Geus bae ka makola Haji Adang eta Rohul Haji Adang. Aduh. Ngaji ka mana nih? Nah, eta geus amatul mukminin. Kuari palih handap. Wa in kanat la imanalaha kana jasadu hajifah. Lamun awak ngawadahan rohna eueuh imanan Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu dan berbagai agama-agama kafir nu teu percayaeun ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi sebagai Rasulullah, jasadna eta bangke nu kos kitu. Bau. Geus kulantaran bangke la qadrolahu urang liwat aya bangke moal nawar urang ka bangke eta. Hargaan bangke mah. Tamah moal kebelge ku bilatu. Neila jelema eueuh imanan la qadrolahu wala qimata. Eueuh pangkat, eueuh harga. Kuari kadeuleuna ku nafsu, nyana make bibiben, nyana make kitu rais, nyana ngegelegedai di jero mobilna. Sakikituna doang. Sakikituna paeh nyana jadi para bilatu. Para cacing paeh ya. Di akhirat bakalna diasupkeun ka neraka digiring maka sana brus abadal abidin wa amadal amidin naudzubillah min zalik. Kafir mah di bos teh keur boga duit. Loba duit jangan ngabagikeun duit, ngagaji, kakarak, dihormat. Kafir teu boga duit, sampah di dunia kene. Mukmin mah mukmin, tetep bae aya kamuliaan. Sanajan susah tetep bae komo nu bageur daek babantu daek solider toleransi beda Masya Allah henteu nu dideuleu teh harta jelema mukmin nu dideuleu adalah dedikasi kadar keimananana ta eta teh lamun jadi jelema nu iman doang tapi teu ngalaksanakeun panghandapna deureus keneh di akhirat tetep ka neraka dipiceunan heula bebersih nah ke kokotor-kokotorna ke geus bersih mah di ka sorgakeun deureus
nukuari osok judi nukuari osok itu mabok ngan nyana aya imanan amatul mukminin rata-rata teteh hampir kagoda ku nafsuna ieu mah keur parah jasa tetep dikerbekeun ka neraka dikumbah engke dipoles moal kebal bangsa 1500 tahun lah poles sorga tapi kafir mah Pak deuk kumaha sehingga cek malaikat Jibril coba periksa besi aya umat Kangjeng Nabi aya nu nyelap eueuh coba mun masih kene aya kaluarkeun ndek di steril ya kaluarkeun gabetot aya hiji deui geus nempel jadi kerak iya hiji ye coba udangkeun sia saya Edi orang mana sia Cikupa ieu saya versi dia emang kurang tadi emang bisa ke kula ini tukang jagung we cek cenah teh oh iya udah ke dan di Indonesia agama non Islam sa pangeran sia Allah sa Nabi sia Muhammad isi ikan neraka emang tilok salat teu pernah sakali-kali ajan puasa saruan teu mabok bae cenah kalau di dunia jeung sabatur sia Teddy Freddy Alek aduh haji boro-boro haji kula mah zakat geus teu nyawa zakat saya di neraka aduh kula geus puyeng jasa cek ieu ribuan tahun kula mah ieu neraka rek diberesan ieu tinggal sia doang tinggal kula doang ambo cek ya kabeh geus disalorga Gusti Allah jadi kebersihan emang saya itu tilok ngaji tilok oh itu ngaji waun teh jeung ke henteu cing kiai teh wau teu wau kula bawa jeung anu sok ka imah kiai henteu sugan atuh sia ieu sugan pernah kukumaha nyahon teu ka imah kiai nyaho sakali kula ka imah kiai waktu hari teu ngepung-ngepung embe liwat ka hareupeun kiai eta doang tak kula basa kitu doang oh geus salamet atuh sia salamet kula salamet lantaran pernah liwat ka imah kiai nah mantap geus teu kudu wau jeung kiai mah liwat bae geus ka imahna ya Allah geus atuh diseuseuh dikumbah jangan teh geus jadi jelema geus gara ka surga nah embung cek pan embung pinuh meureun surga ceknya nama Puri Jaya meureun Fajar Puri Jaya pinuh mung jak jana teh lah kula ngomong geus pinuh ente coba bae ka ditu bae ente lah moal kula mandek di dieu bae cek jana atuh geus dibujuk eta teh bae izin geus kula di luareun ieu bae pintu gerbang lah geus parinuh moal salah kula pandeurina ieu ka surga izin jasa cek jana ente coba bae gara-gara ditu ente moal doh cek Gusti Allah gancang bae caritana daek ente maneh pang susahna maneh di surga pang akhirna maneh di surga dibere sapanjangna dunia salebarna langit dihijikeun ta eta jang maneh nu bener Gusti sok ngalalaga kula aduh pajar dilalaga cek Gusti Allah aing mah tupan lain lurah lain bupati tilok ngalalaga aing mah pangeran nya aing gara asup nu bener ya Gusti ayo gara asup bae tah siapang susah teh dibere sakitu. Badak asup jana ka jero. Waduh, geus digepayan bae ku bidadari. Kitulah pang susahna di dunia teh sakitu. Kasugihan urang di dunia bandingkeun jeung nu susahna di sorga. Eueuna naonna. Nu penting ulah kafir naudzubillah min zalik sesenangannya na di dunia memewahannya na di dunia ngan sakikituna doang nu mantak ge ad-dunya jannah lil kafir dunia mah surga jang kafir nah lamun jang mukmin ieu adalah penjara kitu teh geus urang mah di penjara nu mantak di penjara gitu ieu haram itu teu meunang ieu teu meunang kos di penjara ai kafir mah ieu meunang itu meunang los tah urang mah jadi kuari ngeridit haram zina haram mabok haram bunga bank haram di penjara tapi untuk selamat jaga di akhirat
tutup kitabna ieu malah kadar ke urang nyaritakeun kitu wadah nomor kedua al-azminah. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw safinatani atawa tabrakan opo para huroro fakada bataini maka iku kaya dabahroro wal malahani lan utawi nahodaroro karo kibaini iku kaya wong kang nunggang karone in kana talahum alamun anaya karone safinatani iku tetep kadue malahani in kana bihi mamalun ajnamiyun maka lamun anaya iku tetep ing dalam safinatani apa harta kang bangsalian lazimakulan maka wajib ing saban-saban kang suwijing nisfu dhamanihi apa saparo katempuhanane kulan in kana dalan lamun anaya safinatani li ajnabi ini ku tetep kadoe kang bangsalian lazimakulan maka wajib ing saban-saban kang suwijing nisfu qimatihi ma apa saparo regane safinatani walau asobat lan lamun parak sapinatun opo parahu ala gor kini ngatase kaker jazatorohu mecahiha wakawanang apa ngalungkeun banda-bandane sapina barang-barangnya sapina wajibulan wajib yatorhu li rojaina jaterokib kena ngarep-ngarep ing kasalamatan rokib ayun toroha maka lamun ngalungakeun ya wong malagairihi hardalian wong bila idnin kalawan ora idin domina maka katempuhan ya si wong wa ila nakul bila idnin fala domina fala maka ora katempuhan ya wong. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang bersyukur ka Gusti Allah sabada urang libur sabulan leuwih hampir 2 bulan maka urang dina minggu ieu sakumaha rencana urang nu geus biasa minggu katilu setiap ba'da lebaran ngamimitian ngaji deui. Lembaran pertama urang mulayan deui ke ditutup deui bulan Rewah. Tak ngajina asal awal jeung akhir bae. Geus we cukup sakitu ke tengahna bolong ge masalah. Asal milu awal malaikat nyatet oh milu jeung terakhir beres geus. Rupa-rupa jelema aya nu rindu jasa kebelamat cenah ieu Kang Ngaji kebelamat Kang Ngaji rindu jasanya da aya ngaji. Sebab geus teu boga pagawean naon nya tani eueuh lahan ka pabrik geus teu ditarima kolot teuing dagang geus eueuh modal teu jeung tanaga lah sakena maningan ngaji rata-rata nu geus teu boga pagawean nanyakeun ngaji bagus teh geus sakitu ge geus hebat sakitu ge aya nu ngomong pan haju ngaji deui bae macam-macam asara kakara kamari cenah urang geus ngaji deui rupa-rupa. Na ieu mah nu kumaha ge geus sabodo masing-masing nu penting urang ngamimitian ngemplongkeun hate sabada urang puasa kemudian tarawih macem-macem di jero bulan puasa dongeng aya nu tamat Quran 10 kali sabulan
aya nu 7 aya nu 5 aya nu 3 geus hebat kabeh aya nu alhamdulillah cenah kula mangan sakali bagus aya nu ngan dibulak-balik bae da Quran dibaca teu tamat teu malah neundeun ge kuari di mana boa aya deres ge masih neuleuh Quran keneh ngabulak-balik Quran teu pati nonton TV tapi berita nyaho bae berarti nonton atau gitu mah kabeneran dina poe Minggu ieu urang bertepatan jeung hari kemerdekaan non gitu ngaranna demokrasi 45 Agustus jadi poe ieu urang rayakeun sesuai jeung kacinta urang karesep urang jeung kitu kaburuna urang aya nu di istana poe ieu teh aya nu di lapangan bae aya nu di kecamatan aya nu di desa sarua mengenang kemerdekaan Republik Indonesia hasil berjuang para pejuang baheula anu dibunuh nu ditembak karena murtil memperjuangkeun bangsa jeung nagara gitulah pejuang-pejuang nu gugur di medan laga luar biasa nyana demi anak incuna supaya merdeka dikenang ku urang diproklamirkeun pada tahun 17 Agustus 45 sangsaka merah putih naik ka luhur ku ari ge sarua urang mah ngarayakeunana melalui doa urang ngadoa mudah-mudahan kolot urang sesepuh urang nu memperjuangkeun bangsa jeung nagara nu gugur harita dihampura sakabeh itu kene urang ngadoa mudah-mudahan nagara urang anu geus merdeka nuku urang geus dieusian kemerdekaanna salila setengah abad leuwih mudah-mudahan saralamet kabeh nu ngeusina jalalujur nu ngeusina araradil nu ngeusina bener-bener jang kepentingan masyarakat kepentingan rakyat nu ngabutuhkeun soal naon bae di jero negara Indonesia ngabutuhkeun pengurus mudah-mudahan ngurusanana bener-bener lillahi ta'ala teu kudu make embel-embel duit teu kudu make embel-embel sogok teu kudu make embel-embel pamere bener-bener niatna lillahi ngan tah ngomong ngan ya kan coba buktina nulillahi ta'ala ngurusan rakyat mana coba beungeut na jeung irungna hayang neuleuh aya ngan gula can manggih tapi nu jelas aya bae mudah-mudahan nu jujur supaya tambah jujur nu adil supaya tambah adil nu encan jujur jeung can adil supaya jujur jeung adil sehingga urang anu nyicingan nagara ngarasa tentrem ngarasa tenang ngarasa senang bejana bensin ge geus eueuh ku hari tuh kan mulai kan alhamdulillahirabbil asal ganti bae kepala negara beres bae baju beda bae eta kekarak hiji kedua menjadi perubahan nilai duit nilai uang mereka tilu sistem perekonomian tapi per detik ieu urang can boga calon presiden muasi kereh di urusan jang mingpin urang pangodokan urang ketos ya urang lembur can aya nu muncul wallahu alam kadituna kumaha mantap kurang tetep ngadoa bae embusan-embusan geus aya embusan-embusan
malah ka dibejakeun. Malah ka dibejakeun lantaran aya kekhawatiran. Lain lalagaan ieu mah meureun sepanjang Indonesia mencalon-calonkeun presiden kakarak ieu nu alot. Kakarak ayeuna ka tembong kabeneran jeung kabohonganana, kanyahoan ku urang kanakalanana. Jeung kitu kanyahoan segala rupana. Nah, ieu sagedeung deui bakal urang boga presiden anyar. Saha cenah kieu dirahasiakeun gane. Tenang we lananan. Urang mah pokona mah nu tatadina dagang atuh dagang deui. Nu tatadina tani atuh tani deui. Tatadina maling atuh maling deui. Biasa bae. Babalik ka pagawean urang masing-masing. Dek saha bae nu jadi presiden. Enteng na ngomong mah kitu, tapi ku urang bakal karasa. Sebab di negara mah kumaha presidenna, kumaha nu nyekel negara sebab eta nu nyekel kendali supirna. Zaman Soeharto kitulah karasa ku urang. Begitu ganti zaman Gus Dur karasa bae tararis. Zaman Megawati panas deui. Ieu nyaho tiis jauh panas kahareup. Wallahu a'lam. Tah ieu urang menghadapi berbagai-bagai di negara urang. Dedengean anu pohara urang mah di urang nya puasa tarawih dahar tambah biasa 2 kali lantaran puasa jadi 4 kali persiapan jang isukna nya buka nya tas tarawih haju penting setik dahar deui sahur deui dahar deui 4 kali mentak memeh puasa ditimbang awak aya 60 kilo barang mantas puasa 95 kilo sama mejeuna diakur jeung Mike Tyson ge diadukeun lintuh. Jadi kuduna mah hasil puasa teh nguruan tadina 60 jadi 40 eta puasa bener. Tadina 70 minimal jadi 60 ta eta puasa beneran. Tapi aya di Pasir Gadung. Di Pasir Gadung aya keur memeh puasa 75 barang tas puasa kuari 35 ngan di rumah sakit. Kuari diinfus kene. Geus urang mah bersyukur mudah-mudahan puasa urang diterima, tarawih urang diterima, seluruh peribadahan urang ka sedekah-sedekahna diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bu dedeh di negara batur mah geus mah Mesir, geus mah Syria, tambah di Palestina. Beri berita-berita anu datang ka urang mah ditayangkeunana hanya sepihak lantaran nu boga sumber beritana Yahudi. Berita-berita anu arah asli datang ka urang berita Mesir teu asli, berita Syria teu asli, berita Palestina teu asli. Hese aya ngan berita nu asli. Kumaha nu sabenerna kajadian di Palestina asli urang teu nyaho. Lantaran sumber beritana urang ti sepihak ti Yahudi nu boga kitu satelitna gara-gara di urang dijual satelitna mantak teu nyaho berita nu asli. Berita Mesir kos kitu teu puguh kumaha juntrunganana, Syria teu nyaho juntrunganana kitu keneh, Palestina teu nyaho juntrunganana lantaran di Indonesia eueuh nu ditunggu berita keaslianana. Di dieulah karasa eueuhna Gus Dur. Baheula masalah kejadian bae. Kurang di Arab-Arab iraha ya Gus Dur muncul. Asalnya ngomong bae cair nyaho aslina
nyana orang bener-bener kehilangan sahanu ditunggu berita keaslian anak kuari sahanu ditungguan kuari berita asli orang nungguan NU milai NU nungguan Muhammadiyah takabur nungguan ti parpol koskar itu boro-boro nyana nyaritakeun keaslian berita luar negeri ngatur posisinya nage aing di mana riweuh disahayu kuari ilmuwan mana nu ku urang didengekeun ceritana nu asli nu urang percaya di organisasi mana ti ilmuwan mana urang ngadengekeun di Indonesia mantap atuh geus we pa bisa-bisa berita teh kuari panyaho-nyaho panteu nyaho jadi ti urang jeung urang we ngobrol teh media geus disundatan berita teh 20% ge buah aya buah benerna 80% kabur televisi atuh kitu keneh jelema nu ngarobrolna teu bisa dipercaya haji urang ieu kasaha coba bersandar jang berita hese ieu berita teh kumaha nu sapuguna geus kuari mah neuleuh di televisi bae kabeh kejadian Mesir kejadian Syria kejadian Palestina sedengkeun eta berita teh nu bogana Yahudi atuh geus urang mah dibobodo nu kajahoan ku urang mah tuh kematian Palestina diberondong dibom sekian ratus sekian ribu berita Yahudi nu paeh sabaraha teu nyaho urang apa nu paeh hiji-hiji acan mah nya perang nu paeh perang mah kajian nguku bage meureun 10 hiji mah aya bae tapi berita sugan Yahudi ngagoler kabeh berita lah Palestina bae nu malalodar nu pararae Yahudi nu paeh hiji-hiji acan perang Irak nu parah teh orang Irak bae ai multi mana nu paeh hiji-hiji acan masa perang nu paeh di urang ge gelut memperjuangkeun limbah nu paeh aya eta sakitu limbah eta teu komo ieu badana bagi sabilillah di Palestina asal paeh seuri anakna paeh di medan laga bapana ngadoa masya Allah mudah-mudahan kula nyusul coba eta nu berita ka urang mana coba nu careurikna bae nu ditayangkeun teh padahal di Palestina mah begitu paeh nyana seuri lebih duluan mereka dia langsung ke sorga aing macan puguh coba eta nyana geus boga tekad paeh sorga Masya Allah karim eta teh sieun datang ka kuari diberitakeun orok-orok para raeh geus moal aya deui bakal neruskeun Palestina di mana horeng pemuda jeung pemudi beak dibom ka dituna geus moal aya nu ngalanjutkeun deui bohong kabohonganna kumaha nu biasana tilok anakan ngadadak anakan nu biasa reuneuh hiji eta mah aya aturan 4 sakali lahir kakawasan Allah subhanahu wa ta'ala kumaha eta jih kuari mah 2 4 anakan teh ngajuru bahkan leuwih dahsyat deui di urang can kawin ge anakan eta leuwih dahsyat di urang mah khariqul adat tah mah budak ngan nu di ditu mah sorga nu di dieu mah jahanam tah mah tuh eta kamonesan Indonesia leuwih tibatan di Palestina ona mah anakan aya bapaan di urang mah eueuh geus model da pokona Indonesia mah mantak Amerika resepkeun model amat cek ini tuh na'udzubillah min zalik wa min zalik nya kuari berita ISIS luar biasa datang ke Muringkak bulu urang nah ieu mah sakadar bae ISIS eta adalah prajurit Osama bin Laden nu baheula memperjuangkeun Irak katangkep ku Amerika bawalah ke Amerika lantaran hebat jasa jelema ditembak teu daek paeh digodot teu paeh adu kekuatan diadukeun jeung Amerika 40 Amerika ngagoler kabeh hebat ya budak bawa ke Amerika cuci otakna
terus setrum dicuci diisilah lantaran kehebatan ilmuwan Amerika digodok dicuci dalam jangka sabaraha tahun berubahlah manehanana berarti kuari dieusi bahwa di otak teh kudu aya khalifah berarti kudu beat nah sahabat nu teu beat kanyana tembak bunuh lantaran geus pol jasa kos kituna dikencarkeun nyeun lah organisasi Amerika teh ngaranna ISIS eta teh bahasa Inggris di urang mah lain ISIS ice ege jadi hampir sarua tah nulis ISIS tah dikaluarkeun bareat jelema nu barodo mulailah datang ke mujahidin kita beat lantaran ieu teh endek yeun khalifah nyana loba ya endek yeun khalifah HTI endek yeun khalifah wallahu alam akur jeung teu nu jelas mah seperti gitulah tah maka mujahidin dititah beat teu daek nu teu daek dibunuh harita kana jeger tembak masyaallah lompatna ka Syria datang ka kiai titah beat lantaran ieu teh memperjuangkeun agama nuzara tembak lantaran ieu ngagungkeun nu geus paeh musyrik ka Allah bae ujung-ujungna engke nu toab ge dibunuh bahkan baitullahna dirusak lantaran kita ibadat teh ka Allah ieu jelema geus mempertuhankeun baitullah tembak geus sabaraha puluh kiai nu ditembak Yaman ditembak Syria kiai ditembak di Irak ditembak hebatna Amerika teh kos kitu teh yeun ISIS atuh sababaraha mujahidin geus katembak mungkin ratusan resahlah di Timur Tengah cuman cek ahli politik mah kok dimunculkeunna ketika Israel terdesak sih urang mah teh nyahokan berita teh ngan saukur Palestina we anu terdesak ieu hakikatna asli nama Israel teh eleh terdesaklah Israel dipunculkanlah ISIS kan model kos gitulah beruntun batur mah urang mah nata urusan perekonomian perpolitikan mun ieu ieu mun ieu kieu ieu main catur bae lamun ayeuna Jokowi menang menteri agama saha menteri perekonomian saha menteri geus ditata rancanganna lamun ayeuna Prabowo nu jadi saha nu jadi menteri saha nu jadi eta lah ketika akur teu akur bakal ieu ganti eta kos kitu batur mah strategi perang nah lamun Palestina terdesak moal dimunculkeun ISIS ketika Palestina ngadesak Israel dimunculkeunlah ISIS dunia resah geus lain ka Palestina deui lantaran mujahid teh ditembakan Yaman geus aya 20 kiai di Syria geus aya 30 leuwih kiai di Jepang geus aya 18 mungkin 20 kiai nah datanglah berita ka urang di Indonesia geus aya 2 titik ISIS nu bakal ditembakanana ieu lah kiai nu sok pidato mulai hiji Pudoli Asak Pudoli ngomong mal berit mal ceramah dia sabaraha teh ceramah dageun target teh pokona lo tahu ieu geus resek we ieu tah resah kiai resah mulai Abu Bakar Ba'asyir kok narima aya naon sih aneh karena kedatangan ISIS sedangkan kos kitu patut ISIS teh ditinjau dari segi membuat khalifahna urang satuju lantaran jangan gempur kafir tapi lamun ditinjau bahwa ieu ISIS teh lain kafir anu dibunuhna endahan mujahid kiai ustad dibrondong masyarakat teu dek beat paehan mungkin geus ngarebu meureun resah kan urang ku ari tapi Allah Maha Kawasa anehna asal manggih kafir ditembak di kujana aya tentara Amerika pan babargan jeung nyana ISIS mah malikanyana ieu ditembakan geus sabaraha ratus di sarua bae
Yahudi ditembak karena sedegan jalan kan gak hiji jeung Yahudi. Malik Yahudi ditembakkan. Cak Amerika pan kiamat ya. Wah, berapa ya urusan dia? Geus sarua. Islam ditembakkan, kafir ditembakkan. Sedengkeun nyana lamun ditembak teu teurak. Dipencit ke teu teurak dipencit. Ieu kuari kesulitan. Maka larinya ke Irak, digempurlah Irak ISIS ku Amerika. Di mana baik kuari aya ISIS digempur ku Amerika, buatan Amerika, kuari nu ngagempur Amerika. Sia mah cek Amerika teh nyieun-nyieun bae. Kita ke Amerika diembung, sedangkan senjata nu geus dikiriman ku Amerika loba jasa. Di awal ge kan geus kanyahoan ku ahli strategi mah tembak. Kiai deule kitu peluruna. Begitu dipeluru dia deule oh buatan Amerika berarti buatan Amerika. Geus kanyahoan ti awal ge ngan di gitu dirahasiakeun. Kuari mah geus lain rahasia deui sebab tentara Amerika na parae. Bingung cek Amerika kunaon jadi malik ieu. Bedana cenah ieu. Ka Amerika siap ngan deuk nembakan urang Amerika. Ulah cek ieu ulah ka Amerika aing parae. Aku hari ger digempuran ISIS. Kan Islam keneh nu anu hancur mah. Di Irak geus hancur deui berarti. Di mana aya ISIS digempur ku Amerika nu hancurna Islam deui. Nah ku hari keur meujeuna kos kararieu lah kaayaanana. Ieu ISIS pohara jasa. Cuman geus loba nu beunang katembak lah anak buah nama. Tinggal ieu nu aslina nu hese jasa. Di mana nyana aya ditembak, di mana aya nyana dibom. Sedengkeun nyana babarenganna jeung Islam. Nah, kuari keur eueuh, ditangan di Syria eueuh, di Palestina eueuh, di Mesir eueuh, keur kabeh ge di Baghdad ditembak, dibom eueuh. Ternyata aya di Cikupa. Mantak sing ada eta Cikupa sing ada. Di Citra sing ada bisi aya bom nyasar ka dieu. Geus ulah sok ulin ka Citra. Loba tukang jagong di dinsing ade. Keur carita karamean dunia seperti eta ieu secara global mah seperti kos kitu. Palestina teh terus-terusan kuari deuk ngahajar Israel. Lamun carita hawa nafsu mah geus tanggung, ngeun lain carita hawa nafsu, carita memperjuangkeun. Kuari geus kadesek Israel teh aya. Nu paehna ribuan sarua bae. Sadegeun nya mah pan saeutik. Jadi kuari aya sisa-sisa ada saeutik ge. Aju salah letres deui. Salah letres tentara Yahudi teh dikiriman ku Amerika 20.000 ti Amerika. Datang ka ditu embung perang. Tentara Amerika salah letres deui sarua. Maha kawasa Allah. Hese urang menyeritakeun maha kawasa Allah dikirim ti Amerika ka Israel datang ka ditu embung perang. Ya kumaha coba ayo? Cak panglima Amerika terus dia dikirim ka ditu tita perang kunaon embung. Panglima bae cenah turun ka dieu. Kuari embungan perang. Nu mantak embung kunaon? Lantaran kadang-kadang aya prajurit datang secara gaib. Langsung nembakan kente ditembak kabeh saparo aya ngobrol jeung nya disingcieuna deuk kumaha teh stresna perang sia hayo sia neraka dihareupeun sia nyana kan bingung stres lah nu aya satu kadua boga senjata anu 2 kilometer leuwih bisa nembus ieu Palestina aneh 2 kilo. Geus tenang-tenang we kieu tentara Yahudi teh dihajar ti jauh. Cep, golepak. Coba. Cek nu sejen teh pan ieu jauh amat. Ternyata diberitakeun bahwa sejarak 2 kilometer lah ieu penembakna. Ji. Enjana keur kikian-kikian goler deui. Cek babaturan atuh ingkung bahaya. Stres lumpat deui. Ji teh batak salah letres kabeh. Mantak Masya Allah di ditu mah stres ge perang di urang mah stres teh ditinggalkeun ku pemajikan stres sarua bae. Waalaikumsalam. Dari mana Mas? Baru cenah kula ti anu kunaon ieu ka dieu manta cai kiai kunaon pamajikan kula milu mudik cenah teu bebeja deui wah stres kuari
pamajikan anak milu mudik jeung batur tanpa bebeja ka salakina. Bodoh teh lalaki kos kitu. Pamajikan milu mudik jeung nu sejen kawin 3 sakaligus. Yo, peleran sama budak. Lo ayo jajarkeun. Pamajikan datang teh simana sia? Milu mudik jeung sa nya tah aing 3 geus kawin deui tah. Geus. Stres kan pamajikanana. 2 stres, laki dan suami stres 2 anak. Macem-macem sebab stres. Nah iya sepanjang Ramadan, kemudian Syawal, urang mah ngeunah dahar, ngeunah nginum, ngeunah sare, mudik ke Jawa Tengah, Jawa Timur, nu kaseberang balik deui ka dieu. Di batur mah keur mempertahankan sejengkal tanah supaya ulah benang ku Yahudi. Pararaeh anak incuna. Jol bae kamari tanpa diundang urang Palestina datang ka dieu. Pan model eta. Aja bangona tenang we. Nyaritakeun perang ya perang mah biasa bae cenah. Suhada-suhada yang telah gugur sudah duluan ke surga caknya. Yang di Indonesia mah yang menonton belum tentu ke surga. Je beneran sih yang ngomong ya. Tenang. Dek daun teh jadi orang Palestina ka dia dititah ku guruna teu sambaragat jadi boga guruna di Mesir, boga guruna di Afrika, boga guruna di Palestina, di ditu nu guru ka hiji Palestina, kedua Mesir, 3 Afrika, kaopat aya di Indonesia, kemudian masih kene aya deui di Yaman, mantak engke nya bakal ka Yaman ka guruna deui. Nah ieu datang ka dieu titah nempo nyana ku guruna sarua. Dianterkeun embung. Jana mah datang ka dieu sorangan, balik sorangan. Wallahu alam. Palestina apakah deket pangodokan? Ya urang itu tahu misteri ya tamu. Wallahu alam atuh buahnya buah henteuna. Ya teu nyaho urang mana di mana cicingna, di mana dumukna guruna ditanya saha teu ngamejakeun rahasia cakna. Tuh, engke bakal datang deui ke ka dieu ceukna kumaha diperintah ku guru. Urang teu ka Palestina tapi urang Palestina nu ka dieu. Aya naon di Palestina? Di Palestina teh aya Libanon, terkenallah Lubnan. Gunung Lubnan eta teu terlalu luhur, didinyalah perkumpulan para aulia Allah sadunia. Setiap ayana naon kumpul nunggu perintah ti Gusti Allah. Lempetak perang Palestina ku hari mun ku urang dijabarkeun loba kaanehan-kaanehan. Geus puguh bom-bom anu ditikrek-tikrekeun ku nu gaib berupa kuda, lain hiji lain 2 bom. Kapal gitu keneh nu diluncurkeun tanpa awak, ditepak wae kitu ngeguling, ragag. Bingungeun Yahudi. Aya deui ketika perang aya nu merean bae korma jelema ti mana meureun datang aneh ketika perang kan lapar jol bae jelema lain make pakaian tentara make pakaian biasa mawa salipi kan salipi mah apa no teh urang saketi meureun teu mawa salipi ya enggak babagi korma deuk model atuh pada teh di Libanon mah di Palestina mah aneh dibabagi kunyana eta prajurit jeung tentara bingung jelema ti mana eta mawa korma muncul teu make pakaian tentara sedangkeun teu bisa asup orang asing maka dinya makanan ge sulit tapi nyana bisa ngababagi ke geus beres dibabagi caina sering saeutik di inuman kunyana ke eueuh deui deuk kumaha coba ieu mawa bener-bener bawa salipi ya mah kameron gitu tah ya Allah ya Rabbi. Masalah kajen kuku mage mun lain urang saketi kajen kuku mage urang kadu merak eta atau kadu hejo aneh kan anu di jero nu katutupan di terowongan eta teh kapan di barere kormana sapoe teh hiji jadi sabelah isuk-isuk sabelah deui jang sore. Di dalam bulan puasa jang buka setengah jang sahur setengah eta teh korma hiji geus dipersiapkeun sedengkeun cai makan eueuh cai mah teu dibere teu nginum makan hese kaanehanana ketika
ndek nginum eta batu-batu kalaluar cai. Teu diberitakeun kan ka urang. Leg-leg ku sia TV berita kos kitu aya teu eueuh. Ayo ku sia leg-legan teh TV HP. Nu aya cangcut malulu pugu di HP mah. Oh, berita-berita itu keanehan Palestina emang kumaha gitu. Masya Allah. Oh, ketika aya nu ngahalangan eta teh mobil tank baja, jadi jalan teu bisa keluar. Ketika tankna berubah, keluarnya dianggap geus pararae. Lantaran sabulaneun sedengkeun ieu geus 40 poe. Begitu kalaluar kaget, asli apa ririwa? Nah, begitu ditanya asli, kok bisa kuat seperti eta lah. Jadi di jero guha teh aya nu merean korma, aya nu merean cai. Keanehan Palestina emang kumaha montok buki dahsyat bae ngalawan ka Israel teh. Lantaran naon? Orenganan teu kudu aya nu mere, teu kudu usaha. Ketika Allah kitu deuk mere melalui batu, melalui orang asing dan lain sebagainya. Per detik ieu masih kos kitu. Cara ricing ke lapar jol bae jelema lain orang Palestina orang luar mantak cenah beungeut nama orang Indonesia beneran aing masih seru sih beungeut orang Indonesia rupana orang Indonesia pakaian orang Indonesia merean nu mantak di Palestina di ditu terkenal orang Indonesia. Orang Indonesia terkenal. Nah, orang Indonesia na orang mana? Teu nyaho ieu urang mana? Ieu urang Indonesia nu ngababagi korma. Nyana geus jauh nu bantah kayak urang Palestina ka dieu ge. Berarti kan teu sembarangan. Di ditu aya nu ngababagi korma, beungeutna ieu kos urang Indonesia. Nyana ngobrol beureun di ditu. Oh. Minen ente, di mana ente? Ternyata nyana teu bisa bahasa Arab. Saya mah ngaing meti kulon. Oh, kulon ya berarti. Asana ieu mah. Baduy ngaing-ngaing kieu mah meureun. Eueuh beritana seperti kieu eueuh beritana. Pernah aya nu merean roti segala rupa, sebelah sewang. Montak istimewa perang Palestina ku ari paling dahsyat. Terus serangan-seranganna luar biasa. Berita ke orang hanya separuh berita. Ternyata di itu aya orang Indonesia loba. Di Palestina orang Indonesia loba. Keur mejeuna deuk nembak kieu toh. Cek. Mencar gua aing nembakna. Bisa orang mana? Allah ngomong cenah. Atuh teu ngartieun bade itu Arab ieu Sunda. Iya tuh diantep gitu ayo guys. Tembak dek kena. Tembak dek kena. Beres bikin deui lep eueuh. Ieu kamodelan perang Palestina seperti kieu. Nu batak Amerika kewalahan layeuna, senjata beak, tentara Israel ge beak dikirim ka ditu teu deuk perang. Mentalnya na gencetan senjata. Nu minta gencetan senjata kan Israel. Lain Palestina tertanda terdesak berarti. Orang Palestina mah dek menang dek eleh perang terus bae kan apa? Pokoknya aing mah perang menang eleh perang terus. Hari Israel targetnya kan menang, orang Palestina lain eleh menang perang terus. Mana hese teh mah kos kitu. Hese teh mah kos kitu batu. Aing mah urusan perang menang atau eleh, penting perang terus. Masya Allah dinasehatan ku Mesir, ku Syria dan lain sebagainya. Teu bisa. Dek milu perang hayu, henteu nonton. Lain lalaga. Urang mah kuari berita teh anu dideuleunan nu parotongna, nu katembakna, teu nyaho di medan lagana kos kumaha sebab eta mah nu teu perang pan. Anu ditayangkeun mah nu teu perang atuh tah mah masyarakat leutik. Ye, cek otak urang ge kok geus kitu amat di medan lagana tuh coba sorot. Tayangkeun eueuh, nu disorot teh anu jelema hararees, nyusuan, atuh kos kitu mah. Ditayangkeun dada tuh pasti paeh. Ditembak ku boro-boro ku senjata ku pepletokan teh paeh. Nu di medan laga ku sia tah tayangkeun. Eueuh pan teu ditayangkeun. Ye, kader batak tara renang we. Model segala ngaroko Ji Samsu. Menang di mana eta Ji Samsu?
lamun lain di Indonesia kan hese Indonesia tuh kayak gitu intinya orang mana orang Indonesia ada tuh ya orang wallahu alam kos gitulah kejadian seputar perang Palestina mantap ke ulah kaget besin ke di dia anu dikirim ke Palestina ditunjuk ke kukulat berangkat ya ngan sasalaman mereka indung bapana nyahot balik deui bae geus pokona tapi loba indung geus daftar geus kula siap ke segei siap berani amat hutang gede jasa aing bandingan perang bae lah ka ditu aya deui kula daftar cenah kiai kula emang pemajikan derek cicing di imah maning perang bae guys ka ditu jadi motif nu perang teh ka urang macam-macam nu gede hutang ditinggalkeun ku pemajikan anu bobogohan diputuskeun tah frustasi ngaranna teh mah tapi nu jelas loba keanehan-keanehan lah seputar perang Palestina per detik ieu bahkan loba Yahudi nu asup Islam ararane ieu mah muncul ISIS jang ngiruhkeun suasana tetep bae nyana endahan berbalik tembakan Yahudi ngan modelna ku ari mah saha bae ditembak jadi kan risi aya Islam tembak aya Yahudi tembak aya Amerika tembak ai sia maksudna naon ieu tembakan bae aya manuk tembak ai sia teu puguh maksud ieu ieu ISIS nah di urang teh geus aya ISIS teh sarajan digembor-gemborkeun di Bandung ketika ceramah di masjid jangan terpancing oleh isu ISIS terus di Jawa Tengah jangan terpancing oleh isu ISIS terus di Surabaya jangan terpancing oleh isu ISIS belum tentu ada kumaha kapan Abu Bakar Basir geus menyatakan ada berarti kan aya nah kuari keur digodog saha anu bakal bisa numpaskeun ieu ISIS nu geus aya di urang kuat jasa kayakinanana nah mata kuari keur dipertimbangkeun andai kata Jokowi nu menang bisakah nyana numpaskeun ISIS seueur sia heran bangun teu percaya teh gitu andai kata Prabowo mampukah dia iyalah nu keur dipertimbangkeun terus jadi lain urusan kalah dan menang lantaran ieu pergolakan di Indonesia kaharep aya sababaraha anu ngarecokeun hiji kadua ieu bakal RRC milu di Indonesia lantaran Jokowi didukung oleh RRC berarti Cina mentek Cina 100% ngedukung Jokowi hiji-hiji acan Cina anu milih ka Prabowo di dieulah ditilihat cek ahli politik kok jadi kieu cilaka ieu bakal kaharep keur digodog lah kuari tenang kalem heula kalem emang kieu milu atuh aing mah milu di ditu di sawah itu penting nu mamana ge kuari bakal beat lantaran kaharepna pohara urang mah sakadar memperpanjang kontrak Amerika lah dan lain sebagainya lain eta tetapi kaharep geus kanyahoan bakal loba gerakan-gerakan saha nu bakal mampu sebab ieu peperangan berlanjut di ditu lamun terus di ditu milu Mesir milu Syria milu ka Palestina Turki milu didinyalah bakal milu sababarahan negara diantarana Indonesia ge luar biasa kan ka Palestina bakal milu nah ieu saha ke anu menjembatani manta kuari nu boga pencak gara siapkeun pencakna jang naon kiai jang ka Palestina lain meupuhan bapa bae minimal malah rame ya urusan negara urang menceritakeun negara seperti gitulah encan perpolitikan perekonomianana perbudayaanana lamun urang nyaritakeun Inggris perang teh kan butuh biaya Israel ngebom Palestina butuh biaya sabaraha hiji bom biayana meuli bom ti mana tah eta teh anu ngabiayaan urang ketika orang belanja di Lipo kan eta teh boga Bill Clinton didinyalah dana dicokot per benda sabaraha persen dibawalah ke Amerika pakai ngebiayaan Israel
nu dibunuhna Islam Palestina nu ngabiayaan anak urang. Ayo ya lebaran kamari kan bara lanja. Indomat teh teu kebunga Umar Amerika, 2 sekawan Amerika kula pernah dicaritakeun. Ka mana-mana kuari per satu benda aya jatah lah. Jang 2 hiji kristenisasi pembuatan gereja di Indonesia, nomor kedua di samping pabrik-pabrik. Eta Indomat nomor kedua, dana tersebut dikirimlah ke Amerika untuk membiayai Palestina, untuk biayai Israel. Orang mereka bulu kan lamun kos gitu. Satu sisi orang butuh balanya ka Indomat, satu sisi orang di jerona kos gitu. Baheula mah aja pabrik-pabrik ya ikat, ya engsel, ya anu eta teh pan geus kanyahokeun. Di jero na teh ya aya dana untuk kristenisasi. Nu digawena orang Islam. Jadi kumaha deui atuh? Memang kos gitulah perputaran perekonomian jeung perpolitikan. Pantak kuari anu paling ditinjau anu teu pula pilu. Sanu teu pula pilu? Salap. Di Irak aya salapi, di Palestina aya salapi, di Mekah sanajan Wahabi ge aya salapi nu baheula mah Said Maliki terkenal ku ari putrana Said Abdullah. Kemudian di unggal negara salapi teh aya bae. Nah, paling loba salapi teh di Indonesia. Di Indonesia membuah pahara jasa. Di Irak aya tapi teu terlalu loba. Di Palestina sanagara Palestina aya hiji doang salapi. Pondok pesantren salapi ngan hiji. Nu lain-lainna formal pendidikan non modern di Syria di non Yordania. Di Yordania nu sakitu deukeut jasa tah. Ka Palestina teh deukeut, kemudian negara kelahiran para nabi. Neangan nu salapi hese. Neangan nu salapi teh hese. Kula nanyakeun teu nyartieun, kula nanyakeun sababaraha nu ditanya, ayalah nu paham. Aya ge hiji 2 doang, leutik di sisi saeutik. Etalah cerita salapi nu menjamur mah di Indonesia doang. Mantap ketegeran Indonesia luar biasa. Negara lain mah dijajah ku Amerika. 1 tahun 2 tahun berubah. Urang dijajah ku Belanda baheula 3 abad. Ditambah ku Inggris, ditambah ku Jepang. Tetep bae mau kaneron bae. Teu robah. Urang Kulon atuh biasa bae. Kulon kos gitu. Urang Tangerang kos kieu bae. Urang Garut kos gitu bae. Eta dek ngebalikeun budaya pang babari-babarina, tapi di Indonesia mah hese. Hese orang Indonesia mah. Bangun huae. Tapi nyana mah kos sireum, cek urang Bandung teh mah sireum ge katincek mah ngegel. Eta teh pribahasa ulah kieu sireum katincek atuh paeh. Ulah kitu. Teu bahasa teman-teman lain pribahasa. Tuh sireum ge katincek-tincek teh mah ngegel. Eta teh bahasa priangan. Mantak orang Indonesia mah sanajan huahe ye wae gelut batu hayu bae dek eleh dek menang boro-boro agama di Indonesia mah awewe be digelutan perebut awewe segala pan teu etis eta kos kitu di mana mah eueuh di Indonesia doang mending mun diperebutkeun geulis henteu deui nya nyungir Nah iya seputar orang bulan puasa kejadian seperti kos itu masih berlanjut. Tinggal orang nonton anu bohonganana, nu semina, nu semuna, asli nama tetep hese. Hiji jelema nu ngajelaskeun tentang nu asli. Berita nu asli, urang teh haus sayang berita asli na kumaha. Bagdad kumaha keaslianana ku ari teh jauh setelah teh ya Gus Dur kabehan. Di Indonesia kehilangan. Naon sebab sumber berita asli nu. Sabodo teuing nu penting mah urang kuray mulayan urang tadarru babalik ka Gusti Allah melalui pengajian. Urang cas deui pemikiran urang supaya gairah ibadah urang leuwih mantep, gairah urang leuwih prima, kayakinan urang beuki mantap. Urang mun geus boga yakin ka Allah teu sieun ku lapar, teu sieun ku panas, teu sieun ku situasi jeung kondisi kumaha bae. Hiji bae Allah Subhanahu Allahumma ya qadiyal hajat